usaha sanajan leutik kadeleuna hina leuwih hebat leuwih mulia leuwih bagus ibatan jana menta kanu sugih. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Nitah migawe nitah usaha. Jadi urang teh dititah ai butuh mah kasangu atuh usaha. Ai butuh mah kana dahareun atuh jadi karyawan. Ulai dahar gembul gawe embung. Ai pake hayang bagus, imah hayang bagus, ai utah kedul usaha. Dititah ku Kangjeng ai beuki dahar, neangan dahar. Usaha tani, gawe, dagang, ngojek, dititah. Lu bener dagang. Ulah sok sadagang-dagang. Bebeja mah telok untu. Ai dagang mah terus. Jambung mere. Rugi bae dongengna. Kadang-kadang ditipu, kadang-kadang untungna. Jameureun lamun rugi mah moal dagang terus. Eta dalil lu pelit bokos kitu. Kita teu berkah. Aja sok kasinggungan ya lomba teh. Atuh masing-masing bae sih. Ai henteu mah henteu bae. Ai heueuh mah atuh heueuh bae. Ngan gedean ka heueuh. Ejeng dititah dahar teh kesang sorangan. Ulah batur nu digawe urang nu untung. Batur nu jual beli urang nu menang untung. Batur nu digawe jadi karyawan urang nu menang jatah. Nek naonan dari kos kitu gawe henteu naon henteu ai jatah hayang. Cek urang kulon majapuk. Jatah empuk. Aduh Gusti Allah. Kangjeng Rasul teh ngajelaskeun kaunggulan seseorang anu nyana mawa tambang, mawa patik, mawa golok, mawa kampak sesuai jeung kebutuhanna ka gunung, ka leuweung. Nuar kayu ngalaan suluh, kumpulkeun talian, panggul, bawa ka pasar, jual. Hasilna pake ngadapakahan dirina, anakna jeung nu dibutuhkeun ku jana. Masya Allah, hebat. Abu Nawas ge pernah muriangnya. Barang muriang ningali dunia teu hartina aing daripada engke paeh dihisab ku dunia lah aing mah nganazarkeun ka pamajikanna neng saksian kakak nazar mun cager ieu kuda anu bagus teh dek dijual kalawan harga nu murah batur mah 1000 dinar ieu mah dek dijual teh lah ngan 200 dinar bae. Kunaon mangka nazar kakak geus teu nganggap kana dunia. Mun cager dek dijual murah. Atuh kae kos kitu mah. Teu kebal cager. Upamajikan kan ditegor ka. Pan kakak nazar besi gering deui. Kuda nu bagus dek dijual. Heuh nya. Bawa ku jaga ka pasar. Bejakeun kuda bagus dijual murah.
ukuran 1000 dinar tapi cuman 200. Boh jelema tuh nyongsrong kabeh. Boh atuh perebut atuh. Henteu saparapat harga acan. Ngacung kabehan. Saha nu siap? Kula. Jadi cek ieu mah. Nyumponan panadaran teh. Kabeh ngarusapan ka Abu Nawas. Hebat amat Abuna geus teu nganggap cenah kula mah ye kana dunya teh geus teu nganggap. Jasa mantak dijual murah. Jadi ngan syarat kudu hijikeun jeung ucing-ucingna 800 hargana. Sakitu bae sakira teh. Harga kuda dimurahkeun ngan kudu sapaket jeung ucingna 800 sakira teh. Aduh, jadi cak Abu Nawas teh kan teu salah kan teu laku atuh bawa deui carekan ku pemajikan masa murah-murah teu laku wallahu a'lam. Teu mungkin kana teh cek pemajikanna ieu salah meureun nawarkeunana ade kukula ulah urusan kakak urusan neng aja bisa teu laku gitu atuh wallahu alam geus kitu bae emang kumaha kitu mantak teu laku mah ai ieu nama ieu kudana tetep dijual 200 sesuai panadaran ngan kudu sapaket jeung ucing hargana 800 cek pemajikanna kakak pinter oge jan tah eta teh ngalambangkeun naon coba ngalambangkeun naon ketika jelema gering teu nganggap kana dunya dinazar-nazarkeun beuh keur gering mandek mereka masjid anu dek mereka majlis anu dek meretah baikeunan ke kadulur-dulur lantaran dek balik ka ditu sieun besi ditegor ku Gusti Allah teu kebal sehat ora jadi sudah kohe widih mengkonon balik deui tah karesep teh balik deui eta lah Abu Nawas teh kos kitu horenganan jelema di mana-mana endeu ka Mekah persiapan endeu ka akhirat ge sehat bararasaan moal waka gering asana isuk ya aing asana isuk ya nyeun kahadean teh ya babari keur gering mah beres sehat deui we teh atuh koret merepet dur pet balik deui teh jelema teh keur sehat bepelit mentak sekali-sekali ku Allah dibere gering aja pengen mah ngomong aing alhamdulillah tilok dibere gering jauh Firaun ya tuh mah ge baheula tilok dibere gering mah bahayang dihebatkeun hebat do fisik Bah Haji mah tilok gering-gering pugu jore hayang dihebatkeun nya mah jore teh gering-gering teh jore nu bagus ba doakeun sing gering jeung sing terus ka ditu tah keur gering mah bener letik dunia teh letik biasa eueuhna naon agak bareng dibawa ka mana aban bawa ka rumah sakit putusan dokter kudu di ICU geus boro-boro naon kan leuleuh dahareun jeruk geus teh nya ya pamajikan emak aya singgir kenapa emak geus teh aya atuh resep ge sehat ditangkep nangkep deui ye lain cok cek ya si eta mah atuh nangkep ge si itu na geus teh nangkep lah ka ulah sok kabohongan diri ka ulah sok kabohongan diri ka lah atuh geus bae narima sakitu ayana geus jawaban mencari jawaban mah kan orang atuh lamun indah so teh aya jawaban ieu urang seri itu seri orang nangkep nyana nangkep eta kan aya jawaban ngaranna ai sepihak doang mah atuh sakabajikan anu geus-geus lah bener tah dunia litik ketika gering nangkarak keluarkeun rumah sakit
malah mapan keluarga nih ulah ngabejaan bahwa penyakit na geus teu bisa ditangani ku dokter. Geus ulah dibejaan besi haju langsung hos bae ngalenyap jana. Ulah ngabejaan ge Pak dokter geus teu sanggupeun, tukang urut geus teu sanggupeun, ieu mah bapak mah tinggal ngitung jam doang. Sial. Udah badak lamun urang alayan nu paeh, ulah sok aju nu kos kari itu didatang-datangkeun. Abah penyakit naon yeuh? Penyakit anu. Ye, tetangga kula ge penyakit kos kieu paeh. Kadengekan ku nya goblok teh budak. Usir. Jadi neule dunia nanaon dah. Urang ye. Urang dibere para raid, angsongan jeruk, angsongan apel, angsongan bakakak. Kaditukeun. Sebab urang geus teu hayang. Geus teu hayang. Segala rupa. Urang borok dina suku. Aju dibere sapatu nu hargana 20 juta. Teu hayang urang. Teu hayang los kaditukeun. Yang urang ge borok suku aing. Tuh. Haji Pen dibere nu geulis, paling ge kunyana di toilan doang. Alah toilan cek awe da naonan dieu. Aing di toilan doang mah getek cek cenah tuh. Nah, geus ka ditu paling ge cek Haji Pen di tengah ditu teh hayang. Sebab geus harapan. Nah, ieu ge dunia teh kitu hek dibere sehat deui. Boh, jahe nu itu ulah ku saha. Nu itu ulah ku saha. Sehat deui mah beda. Gering makan gering. Itu kumaha itu? Los aing mah ridho. Bih pohara. Ridho. Itu terus. Sebab jana teu butuh. Nah, dunia ge kitu teh ieu Abu Nawas teh lain sembarangan horenganan kinayah. Ketika jelema dibere sehat deui atuh segala rupa ge teh jadi. Deuk ngajual murah ge kudu sapaket jeung ucing. Jadi tetep 8 juta 1000 didar keneh. Nah, kembali deui ka aslina. Nu mendak jelema lamun geus daek pepegatan jeung dunia geus hebat. Hirup keneh daek pepegatan jeung dunia. Carana sodakoh pakai syiar eta geus hebat. Hirup di dunia na aya lindeu kanyana tapi daek pegat. Waduh. Pan urang mah leungit sapedah bae ge. Beuh. Atuh leungit sapedah modal nangis beak motor hiji. Parah pada eta bakaran. Nah, mau ite kinayah, mau tambang, mau pedang, neangan kayu, bobengket, kemudian panggul, jual, berarti berdikari lah berarti kurang mah. Teu kudu kieu, teu kudu dek neangan kayu ka mana kuari. Urang nurutan hadis ieu cenah yu urang neangan ka leuweung itu, hayu atuh ka leuweung mana tuh dudu imah nu keur dibangun teh. Heuy, atuh sia di borgol ka jeung pake janu bogaan. Eueuh kudu dek neangan kayu ka mana urang. Leuweungna jaga seueuh di urang mah tuh. Gunung geus eueuh, gunung mana anu kuari bisa. Ieu mah sakadar gambaran berdikari. Geus urang kuari mah tuh jadi karyawan, asal lu bener jadi karyawan. Dagang asal lu bener dagang. Ngojek eta leuwih hebat daripada jadi PNS. Ji atuh gojek bae teh mah berdikari sorangan ai PNS mah teh mah kokocorana ge teh jelas. Atuh teh jelas eta mah. Menang hebat doang, ginding doang, padahal mah seuneu mah lulu di beuteungna. Ye, aing ngojek mah seuneu ngan leutik lah seuneuna. Ai dut-dutan mah gojekna. Di mana cenah kula siapa? Tanjak ka ceglok naon dire. Dutna mantep. Nu diboncengna ge deui ngarasa ngeunah deui. Ajeuna kok teu direm ka. Tolol nu diboncengna. Aduh, masyaallah. Ai ditanya teh kula mah sedekah susu bae cek. Tarolol kabeh ge.
wa anna may yaf'alu dzalik sayyana jelema anu migawe modal kitu yakni berdikari sorangan khairun lahu leuwih bagus ka manehna tinimbang nyana ngadatangan rajulan zayasarin lalaki atau seseorang nu sugih wa yas'alahu kemudian menta syai'an min mali usaha sanajan leutik kadeleuna hina leuwih hebat leuwih mulia leuwih bagus tibatan nyana menta ka nu sugih Allah karim. Kiai yang boga pondok bagus teh haju menta, beungeutna bakal borok engke jaga di akhirat. Henteu kudu hayu we amalkeun sebisa-bisa. Jah henteu tergantung ka pondok bagus, majelis bagus. Ilmuna bersihan. Coba ge kajeun ngalalampar masalah handapeun tanggal kayu cara kidakok seh dakok bae. Nyada mah handapeun dagal kayu bae geus nyada mah gaeuh jeung murid da gitu menang leuwih ti 3 4 hiji kaluarkeun 4 hiji kaluarkeun ulah hayang loba ieu mangariung ditah tausiah jelemana aya 20 ya majenalah orang atuh ngariung beja sarua bae niatna geus bagus kalau anak balik bae lah teu kudu tausiah ayo bae tausiah sanajan saeutik kan ya Allah tapi amplop mah angger kan jageuna garila mah gadang-gadang Masya Allah karim ayo gerada batuk jageuna saeutik ieu ayo geus kaluar ti dinya ngajak jerek bae belah ditu cak urang dinya tek batuk beneran gitu eta teh maksudna daun maksudna saeutik kurang giat lobaan giat berarti geus lain lillah Masya Allah karim hese urang hayang lillah teh hese jasa hayang lillah teh lain lalagaan hese Allah karim sawaun autahul mas'ul apakah nyana mentah haju dibere kudu dipentana atawa memang teu dibere ditolak kalawan penolakan nu bagus sarua bae tetep teu bagus rajul allazi yubashiru wallahu a'lam bissawab Bismillahirrahmanirrahim fa hadha at-tayyar yakunu fi batinil arif wa huwa al-insanul haqiqi wa huwa habibullah azza wa jalla wa muhrimuhu wa arusuhu kama qala Abu Yazid al-Bustami ahlullahum araisullah wa fi riwayatin awliyaullahum araisullah yihi berte lain hiber apak-apakan kadeleku urang ditongtong Haji Pedi bisa hiber atau ditembak jelema lain yakunu fi batinil arif aya di jero batin jelema anu wauh ka Allah yilah wa huwal insanul haqiqi aslina manusia eta urang mah kuari campur-campur kadele ku jelema bangun jelema padahal mah urang ngarendeng jeung sapi ke ngomong kamu teman saya cek sapi kamu teman saya gitu cek kebo bukan ini mah lebih dahsyat teman saya di aku kok kebo ku sapi di aku ketika orang ngaku jelema bahwa saya adalah manusia kebo seserian datang ka ompong kebo ge yang serikeun jelema ngaku jelema sia batur bae teh jahon aing menyaho sarua sia jeung aing nyatuan malah mah aing mah magrib eureun sia mah terus wae cak kebo emang aing teh yaho aing mah eureun jagara di sisi nieun di kandang cicing bae geus sana aing mah asal peuting eureun sia mah kadeurna ku aing terus bae leuwih dahsyat tibatan aing
terus ke gedung-gedung ngopi, gedung-gedung nyusu. Aya nasi goreng nasgor. Be terus tek aya bae mie tek meuli deui sia mah. Terus bae, penting saeutik bae. Indomie di endogan. Ngambo atuh sia mah leuwih ti aing. Sabenerna mah sia mah kakak aing cek kebo. Urang kalau kakakku jadi jelema heula atuh. Jahoreganan jeung kebo teh kakak adi. Jeung sapi teh kakak adi. Komo si eta mah. Betul dia dianggap kerajaan aku kebo. Inilah atasan kita. Wa huwa habibullah azza wa jalla. Kekasih Allah azza wa jalla. Bahkan mahram Allah, bahkan papanganten jeung Allah, bahasa waliullah. Sebab hanya panganten lah nu duduaan mah indah luar biasa. Waliullah eueuh dianggapna kabeh makhluk nu ayangan Allah berdua dengan Allah. Masya Allah. Urang sorangan Allah kaduana, urang duaan Allah katiluna, urang sepuluhan Allah ka-11. Ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'u. Allah nu kaopat. Wala khamsa illa huwa sadisu. Kalimatna. Maksudna naon? Selalu barengna jeung Allah teu dianggap nu sejenna. Masya Allah kurang kumaha ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kok teu izin sih? Padahal Allah teh leuwih deukeut tibatan urang urat genggerong. Urat genggerong teh nempel jeung urang, Allah mah leuwih deukeut. Da kumaha deui kok urang teu izin. Fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nu ngendalikeun teh horenganan Allah. Siga urang kan leumpang siga urang, diuk siga urang, ngomong siga urang, katangerang hayang siga urang. Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Satu ketika urang hayang ka Jakarta, ku Allah dihenteukeun mah henteu bae. Satu ketika urang hayang umroh, ku Allah dihenteukeun mah henteu bae. Aya bae tak kagagalan. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Anu paling hebat urang boga kabogoh geus hidup semati janji. Seminggu deui urang deuk kawin, di bawah batur. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dikendalikan lain milik sia di Lauhil Mahfuz na kita milik cocodot. Oh, eta yahulu bainal mar'i wa sok telah. Banding di ka Allah trek ketika urang bisa ngallahkeun maka uranglah mahram Allah. Artina mahram Allah keluarga Allah. Uranglah papanganten jeung Allah. Eta mah bahasa-bahasa jelema anu geus bersanding jeung Allah. Kekasih Allah, eueuh deui kekasih salian ti Allah. Mahram Allah, eueuh deui keluarga di jero hate kecuali duaan jeung Allah. Papanganten jeung Allah gama gola bi Yazid al-Bistami ahlullahum araisullah. Ahli Allah ma araisullah. Etalah panganten jeung Allah. Bapiriwayatin auliyaullahum araisullah. Etalah panganten Allah. Artinya papanganten jeung Allah. Geus pala ya'riful arais illa mahramum. Udunya ho ka panganten kecuali mahramna. Lahum muqaddaruna bihijabil insi. Nyana dicadaran ditutup make tutup aring. La yarahum ahadun ghairallah. Nundele ka para panganten kecuali saurange kecuali Allah. Ya Allah karim. Eta mah sok inget ka dongeng di ieu teh naon gara-garana rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa model di Grogol baheula ieu mah kan ka di Baghdad. Seorang dokter kedatangan ku kiai ahli filsafat sekaligus wali Allah. Datanglah nyana ke rumah sakit jiwa. Begitu datang ke dokter, babaturana dokter, dok saya ingin melihat bagaimana tingkah-tingkah orang-orang yang sedang dirawat. Boleh. Kamar ieu aya nu keur susurya. Pindah deui aya nu keur ceri, pindah deui. Nu paling ajib terakhir.
hiji ieu di borgol karena dahsyat, dua ieu di borgol suku nage semenang ka maman. Tapi jana ngomong kieu indah nian hidup ini cek jana. Ya Allah, tidak ada di dunia ini yang paling senang dan paling indah kecuali aku. Bahasana geus pohara jasa. Orang semua ngontrakannya, sayalah yang memiliki. Indah. Ditongton tak ku kiai jeung ku dokter, dok. Bagaimana sih orang itu bisa indah? Sementara tangannya di borgol, kakinya di borgol, tapi beliau bilang indah nih ya. Senang betul hidup. Coba kita lihat keluar rumah sakit. Jelema di luar rumah sakit make kuda bagus bun kuari mameureun baby band mesti. Kieu bae ngalamun jasa, ngalamun. Tidak menghiraukan orang lewat di hadapan rumah sakit. Dok, lihat orang kaya. Mobilnya mewah, pakaiannya bagus. Kemudian dia duduk termenung. Tidak menghiraukan orang lewat, kelihatannya bingung. Sementara ini di rumah sakit dibelenggu ketawa-ketawa. Dokter, iya juga ya. Iya, makanya dok. Coba itu bagaimana coba penafsiran dokter. Saya juga bingung. Nah ini dokter ikut gila nih dokter. Dok, ternyata orang yang dibelenggu, orang yang dirantai, hatinya bisa melayang kemana-mana. Bahasanya pun tidak ada yang lebih senang dan lebih indah kecuali aku di dunia ini. Orang sedang senang berarti. Kita lihat ke depan rumah sakit, mobilnya mewah, orangnya gagah, bajunya begitu nyentrik. Hari ini tidak pakai jas, panas. Pakai emang blow on. Tetapi kelihatannya bingung dah. Ada orang yang badannya dibelenggu, hatinya merdeka. Ada orang yang badannya bebas, kemana gerak, mau apa saja ada, hatinya terbelenggu. Saya mau tanya dok, maning mana hidup di antara dua? Cek dokter dua-duanya gila semua. Dua-duanya gila semua. Dokter tahu, yang pertama kita pandang orang gila beneran, yang kedua orang yang setengah gila, yang ketiga itu pun gila-gilaan, yang ini mah yang ini gila bohongan. Dokter harus tahu. Coba cek oleh dokter, asli apa enggak gilanya. Inilah orang merdeka. Nunyaho horenganan layak di pulwali ilal wali. Nyana hanya gila-gilaan ya nama. Karena embung babarengan jeung makhluk, embung babarengan jeung pemerintah, embung babarengan jeung dunia. Diborgol, dibelenggu. Badan mah bisa dibelenggu, hati bisa merdeka ke awang-awang. Bisa terbang kemana saja dia mau. Ke aras pun bisa terjadi. Dibandingkan dengan orang yang badannya merdeka. Kendaraan ada, uang banyak, badannya sehat, pilih ini, pilih itu. Tetapi hatinya terbelenggu. Nah iyalah potongan-potongan anu. Termasuk si eta mah belenggu na gede jasa. Kurang. Awak mah sehat, tapi hati terbelenggu. Ketakutan kehilangan dunia terbelenggu, takut sama istri terbelenggu urang teh. Dagang besi teu maju terbelenggu, takut diturunkan tahta kita terbelenggu kita. Aduh aing besi teu naik, aduh aing besi diturunkeun, aduh aing besi dagang teu maju, aduh aing besi kendaraan aing aya nu mawa, aduh aing sendal aing besi. Etalah terbelenggu. Waliullah, orang yang bebas. Merdeka kemana bae bisa hiber. Awak bisa dibelenggu, dirantai, bahkan dirantainya macam-macam. Mungkin di penjara, mungkin di rumah sakit jiwa,
hati merdeka bisa hiber kemana-mana. La yariful wali ilal wali. Cek dok. Apa lu? Cek dok. Aduh, masya Allah. Cek dok. Dicek ke dokter. Nyar seserian. Dokter gila. Sial. Lu yang gila. Saya udah ketahuan gila. Dokter ikut gila. Dicek. Bener. Saraf bagus, jantung bagus, paru-paru bagus, darah tinggi, darah gula bagus, pencernaan bagus. Tetapi ini anak gila-gilaan. Tisaetik di zaman baheula model koskarar itu karena fitnah. Itu Habib gila beneran ya nama. Iya. Tadi anak gila-gila aja di gila beneran. Atuh Aisyah mah geus kebal gilaana deui. Nah, katebakna ku bangsana. Mata ketika urang asup rumah sakit beda kan. Tingkah-tingkah jelema gering teh aduh. Aya nu cicing bae. Aya anu teu puguh nu dirasakeun. Isia naon nu nyeri. Nu nyeri. Atuh adaw-adawan bae. Nyaho. Aduh. Seputar rumah sakit. Apalagi di rumah sakit gila. Dianggap jiwa anu meuli. Tapi ku bangsana nyaho. Kula ketika ngalayat ka salah satu rumah sakit jeung almarhum Abah. Karena loba nu wau di rumah sakit akhirnya ngalayatlah ka ieu aya salah sahiji nu dilayat jangan ngedeng bae kieu alhamdulillah ngaran geus biasa bae tapi barang keluar di mobil eta mah jelema hatena Allah-Allahan bae kok kajawan sih kok kajawan tak urang bingung ku lagi bingung kok nyahuun bahwa hatena Allah-Allahan di mana tandana kan teu nyaho urang. Berarti kan jelema luhur. Nah, ieulah kajahoan ku bangsana deui. Kula bang ngalayat aja pendek gering nyaho di jerona karung. Sebab sabangsa meureun manan kitu ge. Tah ieulah ahli Allah ieu carita auliaullahum araisullah. Papanganten nyanda jeung Allah da awak mandek di mana bae di borgol di belenggu tuh masalah tapi ruhani bisa melayang kemana-mana urusan Gusti awak aing waktu beredahar dan urusan sia tambah awak aing tapi roh aing urusan Allah Masya Allah bingung dokter ge bingung eta dokter teh ya bebeja tah Kiai, ternyata tidak ada sakit apa-apa betul. Inilah ahli Allah. Keliru ketika ka rumah sakit jiwa teh keliru mana nu edan beneran mana anu setengah edan mana nu edan-edan. Ya kuari ge kadeu edan kabeh. Asli. Ini cuma akur bae jaweur di jiwa na edan ieu. Muqaddaruna bihijabil unsila yarahum ahadun ghairallah. Eueuh nu bisa neuleuh ka panganten. Panganten Allah kecuali Allah. Saha nu bisa kecuali hanya Allah sebab nyanalah nu aya di hatina. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nyana. Innallaha gitu la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ulu samar ka Allah. Apa Allah pernah teu neuleukeun ka urang sadetik? Teu pernah. Apa Allah teu pernah ngadengekeun sadetik ka urang? Teu pernah. Atau Allah aya teu nyahoeun ka urang sadetik samenik? Teu pernah. Kurang sok dibaca kapan? La takhuduhu sinatu wala naum. Teu pernah nundutan, teu pernah sare.
teu pernah teu neuleukeun sadetik ka urang tapi urangna konyol amat di hareupeun Allah nu selalu urang dideleukeun ku Allah kok urang teh berani-berani WA-an SMS-an hanya orang-orang goblok. Allah masih WA-an kan ya, tolol. Jelema keur didengekeun ku Allah, make ngobrol jeung jahe segala rupa. Man ieu mah tolol bin goblok bin boloon tuh. Teu pernah lah tahu sinatu walana. Teu pernah nundutan, teu pernah sare. Urang teu pernah teu dideuleukeun di mana bae ayana, teu pernah teu didengekeun di mana bae ayana, teu pernah teu dikajahokeun di mana bae urang ayana, tetapi urang berani ka Allah, nu kangen Allah. Nah, teu jadi panganten urang mah. Ketika urang jadi panganten mahram Allah, maka urang bakal pinuh adab di hareupeun Allah. Kesetiaan urang timbul. Naon bae parentah Allah nyanggakeun Gusti sebab di hati tidak ada siapa-siapa hanya Allah. Aya nyanyian ge di hatiku ada kumismu. Weh, di hatiku ada bibirmu goblok meureun. Belah hatiku cek cenah. Ka dia aing mau peso. Ya Allah ya Rabb. Jadi kajen teuing ngahiji di kerumunan orang banyak waliullah kajauhan layak dipul wali ilal wali kula ka rumah sakit abah ngomong zikir bae eta mah jelema teh da teu kadeuleu biasa bae tapi katebakeun sakumaha ieu di rumah sakit gila bukan gila beneran cek dok coba ge ternyata bener nyana bahasa lagi indah nia. Tidak ada yang lebih bahagia di dunia ini kecuali aku. Sebab keur babarengan jeung nu bogana. Manusia sebuah ngontrak kiana. Sebab nyana keur bareng jeung nu bogana. Dokter. Inilah orang-orang gila, termasuk dokter gila. Artinya tangan silahkan belenggu, kaki silahkan belenggu, hati dengan Allah bisa terbang. Fahadha tayyar yakunu fi batinil arif wa huwa insanul haqiqi. Jelemana bisa diimah, jelemana bisa, tetapi rohna bisa ngalayang ke mana-mana. Beserta Allah keur papanganten jeung Allah keindahanana keur babarengan jeung Allah. Eueuh nu nganyahokeun jasadna mah kanyahoan keur diu, keur nangtung, keur ngobrol. Tetapi horeng keur jadi mahram Allah. Tetapi horenganannya keur papanganten jeung Allah. Hanya duaannya na jeung Allah. La yakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum. Nyana bisa tiluan, opatan, sepuluhan. Orang nyana pikiranna keur jeung Allah. Ilah qulubul asyikin laha uyunun tara ma la yarahu nazirin. Bisa hiber di kerumunan orang banyak. Moal keliru. Ketika ditanya Gus Dur baheula jauh-jauh di Masjidil Haram, Gus coba tolong tunjukkan mana sih waliullah. Aya jelema make udeng-udeng itu kali bukan. Itu kali bukan. Aya jelema make bajuna rapi, itu kali bukan. Aya jelema make tasbih-tasbih nang di kieu-kieu kocek. Bukan. Aya di balik lawan, ketincak-tincak ke jelema. Itu dia. Cek coba. Begitu dicek bener. Masya Allah. Orang Cirebon ketika hayang nyaho poe Jumat kan aya Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam jeung Kangjeng Nabi Ilyas di Mekah di Masjidil Haram, Jumat di Masjidil Haram, Maghrib di Masjid Madinah. Selalu unggal Jumat. Hayang nyaho cek coba kun di mana tak Kangjeng Nabi Khidir teh di mana jeung kos kumaha. Nanya ke kiai-kiai nu sejen teu jauh ayalah seorang kiai Indonesia. Coba tanya ke Kiai anu. Nah, Kiai, saya ini rindu sama Kangjeng Nabi Khidir, pengen tahu yang bagaimana tandanya aja tandanya. Sekali dua kali itu bisa. Oh, karena maka sumpah wallah saya pengen tahu. Oh, kalau pengen tahu nanti kalau keluar
ada orang yang tangannya dibelakangin, di belakangnya ada tasbih warna merah, tapi tidak terlalu merah. Itulah. Udah ditungguan bae do. Masya Allah. Aya ngarupa aki-aki tepi karsepe janggotan lain si iyo. Oh. Rudi bener di katugangkeun mawa tasbih warna beureum langsung ku janda tek ewak sasalaman bener ieu kan tanda Kangjeng Nabi Khidir eueuh tulangan langsung keluar minta doakeun minta didoakeun langsung Kangjeng Nabi Khidir ngomong Kangjeng Nabi Khidir saya ketemu dengan Anda aslinya dengan guru Anda bukan dengan Anda kok nyahoan pesuruh guru Anda nyahoan teh kos kitu teh sahanu nyaho tah waliullah mah nyahoan karena kamu maksa terhadap guru Anda sampai sumpah-sumpah jadi yang kelihatan bukan Anda yang kelihatan guru Anda waduh jalan bukan salah geus lain eta waliullah teh seperti kos kitu ketika orang dititah nah iyalah aya rahasia ku waliullah mah. Nah, kok bisa kajahoan kos kitu teh? Sebabnya nangis jadi Habibullah kekasih Allah. Mahram Allah, penganten Allah. Eueuh nu nyaho kecuali Allah. Walaupun ditutupan, dibelenggu dan lain sebagainya, tetep bae kajahoan. Masya Allah karim. Wa qala azza wa jalla wallahu a'lam.